Ayo duiteun sih mah. Serius? Geuat diuk da panas atuh. 100 kagok anjing rek bet sabaraha. Aing kemarin ngadepona rada gede. Lunas ya mah hutang aing. Sok atuh asukeun kabeh lah. Mana bikin? Tong tarik aing. Aduh, yo. Kunyuk. Air listrik pokoknya dibayar, geus aman. Benar. Heeh. Wah, aing ketanyakan ka ditu. Pan maneh bayar listrik 300.000. Heeh. Tadi saya sanang 700.000. Aing juga langkeun. Itu benar bisnisan. Ya, Li. Nya teu percaya ka si Jiwong. Aing kemarin menang gede sia mah. Soalnya boga duitna sabarayeuna. Ah ya, 100 mangan dipake ngorter. Naon? Nomor rekeningna nu kemarin urang nu Jiwong sengklek kok. Oh, Teu asupkeun 500.000. Ke kurang langsung diteundeun itu mah di dieu. Herang eta mah lumayan bisa dibawa ulin ke mana ge jarwa ge. Namun ulah dilelepkeun mah karunya. Kan kade ulah dibawa ka balong lah. siap mau. Pan bajuna koneng bisa paili jeung waduk. Kok cenah atuh nungguan di dia. Arek kamal kunaon rek make kertas ya. Kesana kemana? Maneh daguan heula di dieu aing rek moal duit aja situ cukup pret. Ulah ilah tapi. Moal keret tuh daguan di itu tuh. Geus tuh. Mi HP ceng. Hah? Gope. Siap, Luas. Lihat buat ini tuh. Aing yang main si kakek di mananya euy. Di dia juga nama yang ngareuna Tisen euy. Batur. Di dia Tisen anjing main mah ya. Keren banget di sini mah tempatnya euy. Aing kamari geus ngadepo 200.000 can dipaenkeun. Ayeuna saatna jam-jam JP we kieu teh euy. Si kakek idamanku, kakek. Ku aing langsung tah geus aya dina ieu euy. Ku aing langsung we dibeli anjing tah. Pengker hadek sia mah. Sok. Ku aing beli tas 100.000 tas sia monyet. Ini anjing eta di mana eta teh anjing teh? Oh, itu tuh. Tah. Anjing atuh kakek. Anjing dari si kakek tembak atuh kek. Anjing. Goblok. Butut geningnya. Biasanya mah jaga kita jam GP lah. Ieu butut ieu mah. Ku aing balikeun deui 100.000 deui tah. Tuh kagok anjing lah. Sok jebret. Anjing tuh nembak. Goblok. Anjing sebeak deui wae. Menya anjir dengan menang 20.000. Goblok ieu mah. Anjing ku aing rolkeun keur menya aing meuli 20.000 anjing kagok lah. Rolkeun ku aing ieu mah tah. Rolkeun ku aing bet 2.000 anjing mah. Sok. Anjir. Kunyuk. Beak euy. Aduh anjir. Duit 200.000 deh aing ngeueuh deui aing teu boga jeung udud acan. Monyet ya aing kumaha ya. Sok aya jalan. Sing we daguan. Anjing si Ciki coba. Yosep, kadio. Naon? Aing rusuh. Kadio lah tuh kunyuk. Sakedeung aing aya perlu ya. Aing rusuh. Ya, kunyuk. Saya ka mana? Aing rusuh ekstor listrik aing ieu. Ya, kunyuk. Siang meni sombong pisan teu pirak mayar listrik. Ka dieu hayang aya piduiteun sia mah. Serius? Geuat diuk da panas atuh. Cengar aing. Ya, kunyuk. Naon? Aing aya piduiteun yang maneh. Duit tenangan. Sia meni hasem kitu banget anjing salabatan kerupuk kulit nu pus pewet sia mah. Pan aing yo keur mau puasa ekstor sih mah coba panas. Anjing. Aya puasa biuk pedas sia mah. Ya. Si eksetor listrik we. Derek. Duitna. Juang golangkeun heula. Mah najis kayak aing dicarekan lah.
ratu ngarongkosna biasa anjing bu peda. Anjing bu Ya, peda. anjing bu peda jeung jengkol sama. Pan aing tadi sahur jeung eta, jeung teh. Jadi bawa jengkol. Eta sia mah duit sabaraha eta na rekening lain. Oh, na rekening. Aya 300 meureun. 200.000. Ngeujuh sia mah. Beujeun naon aing store. Aing lamun aya duit mah moal ngajak ka maneh. Ngan aing peda we ke cong bagi-bagi jeung aing hasilna. Heug naon? Cong depokeun sia mah. Halus aya permainan anyar sia. Resep aing ge. Kamari aing cepengan ku aing pan duitna apal ieu meureun sia mah aing. Coba bayaran ku aing geus dibayarkeun ngan aing aneupna teu boga hutang. Apal aing kaciril beungetan hutang mah. Erek moal sia teh. Aing mesti menang mah. Dola banget aing ya. Mau ngecari hasil. Cing. Giu. Semuanya. Siapa barang akan teh aing tambarakan atuh cing aya saur-saur teh montong jeung jengkol jeung pedas teh. Atuh bae dengeunna. Sayur monyet biuk aing mah. Sok geuat. Euy mikir aing. Sia mah basan mikir kira beungharna pengen kieu we hayu kahirupan maneh mah. Bunyuk. Ini satu sok 100. 100 kagok anjing erek bet sabaraha. Aing kemarin ngadepona rada gede. Lunas sia mah hutang aing. Sok atuh asukeun kabeh lah. Nah, awas we aing mah untuk menang. Diasukeun kumaha pan duitna ge di sia monyet. Aya Brimo lain. Oh buka heula ieu beri mana nu sia tadi aing tah. Asupkeun langsung kana rekening aing mah dina akun aing. Heueuh nya zaman canggihnya cok. Sia mah ciki coba anjing lumayan tah jenggot we mun geus ramai. Belat we hayu. Tah kitu cincang depokeun apa aing. 200.000 tah kitu. Sia ek mayar listrik lain. Heeh, engke mayar listrik bisa. Anjing jajan bisa. Oh nya. Heeh ngan kadewe da aing mah mere bisnisan kieu teh kan wow we sia mah. Nah. Kanggeus tuh deuleu dina akun tah deuleu tah. Apa sia main kieu apa? Henteu. Mau lah apal maneh mah aing mah apalna. Cing. 200.000 jual langsung betkeun. Belikeun heuh. Sok aing teu ngarti. 200.000 ka aing belikeun kita. Tot. Oh deuleukeun ku sia geura ya. Akun aing. Tok beledak dor atuh kutus cat teh atuh sok geura dor kitu. Atuh da aing teu tuh nya cek aing ge. Anjing. Atuh sia kabelah ditu geura. Pan aing nembongkeun ka sia bisa disangka culas goblok. Tah. Wih, kita benang tah. Anjing tah. Deuleu tah, sabaraha tah? Tadi 300.000, aya geus 700.000. Tuh cek aing meuli 200 jadi batian. Tuh 300.000 deui. Cang beulikeun deui 200 anggarkeun sia mah. Bener teh, sok atuh percaya aing mah sok. Tah, dor. Tah. Tuh kek. Hah? Nembak. Nah, sia lompong kitu geuning teu bari tuh eta mah. Anjing. Geuskeun bae tuh piragi tekor 200 sia mah tadi nage duitna pan. Batian keneh. Cong dor deh heuh. Ditaikeun. Wah, kaping lah. Kumaha aing sama cicing cong taikeun sampai jadi duit. Pokona 1 juta cokot teh. Tah beulikeun ku aing. Oke, tah dulu tah anjing saya kalian mimiti kita dulu ku sia tah. Tah ciki coba. Tah dulu. Tah dulu ciki coba. Eta kalian sia cicing pokona anjing tah biuk didungut tah. Cicing. Tah bop. Ber beunang. Sia naon? Aing bisa ditakol. Biuk anjing. Geus tah meunang tah 1 juta sih mah. Sia mah listrik heula. Tujuh mah listrik. Tungguan heuh. Iya enggeus saya tuh rekeningna sia mah geus bayar listrik mah ku aing bayarkeun. Jung sia mah balikeun babejang geus bayar listrik mah kitu. Heuh kitu. Heeh, Jung. Berarti aing balik lah. Aing cong cairkeun ieu cong bayarkeun eta nomorna di dia ya. Eta nomor didinya ku aing. Tah. Aya tuh urut transaksi ya. Bae juga tuh. Jung, ku aing bayarkeun. Aing nungguan di dia. Wah dibeakeun. Moal sia ka ditu heula nih babejang heula. Heuh, Jung ka dia tong lila. Wah dibeakeun. Moal aing dibeakeun iraha tuh. Jung. Ya bener cak aing ciki coba. Tungguan awas we po aing nu beakeun. Heeh, moal tenang we tuh sia mah teu percaya pisan ka aing kunyuk. Aing nu lila ieu masalahna mah rusuh ya. Teh, ya banget aing banget jujur kunyuk. Heuh, Jog. Aing menang duit paenkeun ieu ku aing lumayan. Ku aing langsung bet nage badag sia. Mumpung eueuh si ciki cobana aya mah anjing rewel aing mah salebatan awewe sia teh bibirna. Padahal bibir hiji awewe mah leuweung rewelnya bibirna 2 luhur handap. Ah ku aing anjing tador ku aing beulikeun lah.
Aing masalahnya masih kena loba hutang tadi aing eleh anjing. Untung aing pinter ngomong kasih ciki coba. Kan manehna rada kadeo ku aing tah. Banget deoheun sia mah kunyuk. Ah, anjing. Anjing. Anjing beak. Lah. Ya si ciki coba pasti rada ngamuk ya banget nak. Sangar-sangar rapi kunyukeun sana mah. Aing mau kabur malah bager. Tungguan lah, tungguan. Hadapi ku aing dengan senyuman. Anjing, goblok kakak beak. Tuh dulu balik deh si kunyuk. Mana bikin? Cong tarik ku aing. Aduh, Bayar, ya. Kunyuk. Air listrik mah ku aing geus dibayar, geus aman. Benar. Heeh. Ku aing ke tanyakeun ka ditu. Pan maneh bayar listrik 300.000 Heeh. Tadi saya saran 700.000. Ku aing digolangkeun. Jadi duit. Pan eta tadi aing ngajaran bet gede ngahaja aing teh. Ya, kunyuk nah aing teh tadi ngomong kumaha ka maneh. Pan kalepasan atuh sia mah kunyuk na kumaha deui. Cek aing montong dipaenkeun. Tuh, nya cek aing geus sia mah kitu. Da sia tuh dah tunang bijaan. Cina sia mah kakang adat ya aing teh memperjuangkeun maneh sia mah eta baju maneh geus pelel kitu. Ku aing dipangmelikeun ayeuna mah mun duit 700.000 rek kumaha meulangna anjing cenah moraha. Eta aya benang tuh ku maneh. Pan aing bebeja eleh kunyuk na sia mah kurang kumaha aing jujurna. Sia ku aing tadi wah kemainkeun wah kepaenkeun cek aing tuh. Sia lapisan sia mah ngising heula tuh di dituna. Cek aing buru-buru apal meureun aing kumaha. Aing mah jujur tangis bebeja. Geus tong dipermasalahkeun nu penting mah listrik geus kabayar tadi ya. Eueuh duitna ge. Pan cetek bayar listrik. Pan geus dibayar. Udah aing teu aku teh jajan. Ih tadi sia mayar listrik eta aya jang jajan pan eueuh sarua bae ayeuna aya mah curang mikir sia mah ieu akun geus kojor. Ayeuna kumaha carana ya akun bae menang duit deui. Oh, ya. Bengkel ya? Bengkel. Barudak ke? Jual di eta. Ya, cangkap bengkel ya. Iya betul. Ya, betul. Sia sok cemerlang cak aing mah tong ieu teh banget tah. Aing meramut bae. Pinter aing mah, gua tuh. Cing eta piuk ti tadi pada. Lewat kunyuk. Dulu aing. Terus mah tenang we aing rusuh sabasan ka mana. Lewat pisan sama juga keong. Sok buat Anjing motor aing. Tuh, loba. Buat tuh. Gawat atuh sama kala di anjing geus diuk cungur deui mana ih. Sia cek aing ge, eta mah sultan teh kana ieu. Buntar we. Yuk, Woi. Mikum. bisa mah tetep we anjing bau sungut tah. Da sia eta mah cungur aya teuing kana irung mah nya. Saur tong ada pedagra biuk Da sia jeung katuduh. Bapoe teh dikunyuk teh. Kusina tara. Kosok sih teh jam buka hungkul. Anjing, udah sia cak anjing biuk ih. Li. Biuk anjing cungurna ngadahar pedak. Pada buruk ini kan. Ceng dia kan. Eta mah sawe anjing cuma deketin kana irung. Kita geus pukul siapa tadi ngaku ngadahar peuteuh jeung pedak. Saur teh sing kenal teh barangakan teh geura. Ini barangnya sambal goang ya? Iya dong. Sambal lah. Payangan. Li, IP bisniseun aing eh. Naon? Atuh sok sep sih teh gawe anjing ngejakeun. Kurang duit, ini nama. Mending kieu ieu. Boga modal sebarang. Ada 100 200. Nah, siapa teh jelas sama yakin kan anjing jadi marketing teh ku aing geura yo. Yo, Li. Tanah mun boga ceng-celengan heuh. Heeh. Aing boga bisniseun, ayeuna mah aya anjing bisniseun makanan. Yo ieu mah lila. Oh, coba tamu bolokot deukeun. Heuh, nu kieu mah anjing kokot bareresin mah gitu. Ayo tinggal nontonan gitu Bukan tah. taroeh tah. Ieu mah moal. Ayo main kafe mah halus. Tuh, 200.000 we aing mah gua. mual ah. Ieu ulah Baru ada moal. duit. Sok aya diayakeun mah teh ceng-celengan. Itu bener bisnisin. Yo, Li. Nya teu percaya ka si Jiwong. Aing kemarin menang gede sia mah. Soalna boga duitna sabarayeuna. Ah ya, 100 mangan dipakai ngorter. Conggolangkeun heula sia mah. Gua conggolangkeun heula. Aku nya bakal menang. Aing kira atuh ngabongain teu mah. Buat ayeuna kirimkeun kana rekening urang. Cong mainna di nu ieu bae, geus Iya, puguh. atuh, hayu, ayo buat kita mah. mana hapena? Li, luar atuh. Iya, sia lagi. Itulah langsung. Nah, kirimkeun kana rekening kamari lu urang nih. Oh, siap. Tok.
Kabeh wae teh anu jang orter. Ieu lain bawaana ge. Heeh. Conggolangkeun heula meh menang duit. Gas. Atuh sama nu digaya teuing geus peureung ngirimkeun. Ngalah atuh sok. Oh, teu sabaran pisan cik coba nu jiga geus lapar maneh mah. Tah, geus tah dikirimkeun nya. Tah. Disadanya. Sampaenkeun ha. Siap. Dinya aing teu bisa teka tempo ieu. Oh si hayang deuleu. Heeh. Beungeutna beungeut apes euy maneh mah. Salman tong deket teh anjing bangus biuk tah cenah lah. Oh, barang akan tetambarakan euy. Segala diakanan pada buruk diakan sia mah. Aing ge atuh. Sok di dia tuh ya. Eta rangos biuk. Anjing cuma umur deket teuing kana irung. Tidak bisa nasupna euy. Nyala buruk. Sia mah sok coba ngece euy. Tah, geus asup tah. Sebat buat tong deket teh mana mah cek coba biuk. Anjing. 100.000 dia bet sabaraha ya? Lek bet sabaraha be? Bet 1000 we teh naik atuh. 1.000. Heeh. Langsung balik kabeh. Aing balikeun kabeh 100.000. 1.000 bet tere. Anu bising lolos. Oh, Yakin we. tangan ajaib. Teu. Kalau sok atuh. Aing tara biasa main letikan Ajar. 100.000 eta. Not. Cicing tempokeun dah. Atuh kunyuk cenah tong deket teuing teh aing biuk eta rangosna. Oh, Mana iya? tadi Hantu cek aing teh. Hantu-hantu da kumaha mah teu kam. Tah. Anjing. Atuh norolong. Nah, cek aing buruk kokoda sia mah. tuh. Li, butot. Nah, aing ge da kokod sia mah buruk. Lain ieu mah rangos tina sungut sia ieu teh. Di kieu. Sungut aing pada neuleuh banget sia anjing tah. Aing mah mun nek main oge tong ngadareupeut teh jeung pedag da biuk. Eta kumaha Oh, eta si kakek narungkan. Kumaha tuh dalik tah biukeun. Udah siap Ya, dah. kumaha tuh? Hah? Lah apa yang tak saya Bel. Ya, aya deui teh. Tambahan iku di bagus deui ya mah. Oh, mau naik JP. Ini kan boga pamajikan, Dik. Anu bisa carikan urun. Yo, galak pamajikan mana? Wah, lapis. Yo, wah ini diberi cara. Cuma gadekeun we ulah pamajikan mana? Lumayan 500.000 mah. Payu cenah. Wah, ayo. Cepat. Yuk dulu nurut anjing. Anjing piuk atuh. deket-deketin Anjing gulut tah. Cuk teh mah. Kesahanya euy. Kawan ku. Gua tuh, gua. Naon? Can ge acan. Galak pisan buat pemajikan teh. Yo, daripada umak amuk we mah. Mending ilu ejik jeung baturan urang jalan-jalan. Gimana? Ah, nu bener eta teh. Ih, urang rek ilu. Ya bener atuh. Cik daripada gular-guler gitu highway nyarekan. Mending ulin bejik ke ditulah. Siapa tuh geuan mana babaturana? Ayo atulah. Tah di luar ya, yang sekarang we. Gila pisan, Li. Nah, cek, lila guat atuh. Kuat. Ini geus tangkeu. Naon? Guat. Lumayan deh lang guys. Sia, aing ge. Ya, Li, mana? Oh iya, Ye. cing, ngoronya koneng nih bajunya ke waduk. Kamu jangan bawa palit geura. Ya atuh cong ulin. Bawa ulin atuh nya. Sok lah. Oke. Aya duit nama di si bos di dia ya. Oke. Betul. Pak, aku dulu. Guat atuh. Betul, selaki mas. Anjing, kalau bukan majikan kalah nalang euy. Agak kal dibikin ke barudak. Maha ieu nya. Li, oke. Bawanya li. Batal. Buat naik. Bisa? Jos. Turun atuh. Berhasil. Berat. Kocang dong barang akan. Bos. Kita ka mana cerai kamu? Pan erek kamu di cicing dong nungguan ala dulu. Sabar. Turun lah. Gua tahan pisan na motor aing teu ngarti. Kita kan dibawa ke mana? Iya, ada banyak. Amsul. Bong. Tadi ieu teh. Ya. Sini pada mana ya?
Itu toh. Cina tuh jual di tukang kan. Itu kan. Ya, tadi saya kedeng gak? Saya perlu. Gimana tuh? Hah? Beli dia ya, beli dia. Tadi udah sekedeng ya. Saya perlu di bisnisan. Aduh. Ya, tuh tempo gerak. Memakai baju koneng, halus tuh. Resep. Resep. Iya. Orang boga duit tuh gope. Aya. Aya. Itu awewe sekelangku sorangan. Aing nginjem duit 500. Oke. Kurang dibalikan deh duitnya. Pokoknya masalah lagi duit can dibalikan. Kok baik tuh awe itu tuh pakai baju koneng bisa erek ditanya sih, ditangapel bodo amat. Bisa dibawa ulin jor. Nya, ek sapoek 2 poe. Tapi kayak burit kurang dibikeun dia ada duit mah. Ya karena rekening orang kan. Mana? Mau HP tak? Kan tuh. Nah, tuh juga tuh bawa heula sekedeng. Tong lila. Sep, digerak. Unyuk semuanya sepisan. Bican. Hah? Bican. Geus. Iya sabaraha? Gope. Aku. Naon deui? Cing. Bau siapa? Beki busuk beki dia teh. Sok aja kumaha? Maneh ayeuna kumaha eta si itu tuh si Cimoenan dibikeun kumaha tuh pemajikan si Ali. Da geus bebeja geus daekeun gope. Dijakeun wae tungguan heula di dieu kitu, ek mau naon heula. Cakep. Da aing pinter. Iyo anjing. Kuat tuh. Cuk sia ka ditu aing keur bisnis. Ya, saya naon meeting kecuis. Nonton cicing awe pokoknya ulah yang apal pokoknya mau menang sorangan ke menang duit. Jalan-jalan, Lin. Enggak cicing we. Pol, Yuk, enggak. geus saya yuk. Mana? Nomor rekeningna nu kemarin urang uji uang sengklek kok. Tuh asupun 500.000, kurang langsung ditenden itu nama di dia. Herang eta mah lumayan bisa dibawa ulin ke mana ge jauh gitu. Namun ulah dilelepkeun mah karunya. Kan kade ulah dibawa ke balong loh. Siap mau. Pan bajuna koneng bisa paili jeung waduk. Ye, geus. Sok geus aya. Tuh tadi asup. Siap. Cing daguan sorangan mah di dia kayak nyamperkeun ieu ka dieu. Geus settingan, tenang. Nya. Siap. Oh, bangun wae palelo itu bente satu teh. Nah. Ya. Mai, Naon? mana dogoan heula di dieu nya aing moal duit. Ku tadi rek komod cenah atuh nungguan di dia. Arek kamal kunaon rek make kertas ya. Kesana kemana? Mana daguan heula di dieu aing rek moal duit aja si kutu kupret. Ulah lila tapi. Moal kere tuh daguan di itu tuh. Bisa itu. Di HP ceng. Ke, gope. Siap, buat. Siap buat ini. Buat. Dan bebeja. Copain sama di alina di situ. Gelis Nah itu teh bade kamarana. Itu madukai kamarana. Nyebatna cenah badanya ada kartos. Artos. Panartos nama entos ti abi tadi. Artos ti aku maha. Paneng teh atos tadi digadekeun ke abi 500.000. Hah? Lu bener? Bener? Banyak aing digadekeun ku salaki. Duka atuh. Tapi kaset kene iya kita jeung salaki urang oge. Amang hayu. Ayo. Anjay.